loba jasa kauntungan anak padahal cek ruhani mah eta teh ngabahayakeun kos kredit urang kos deposito kuari atau nenden duit di bank boga urang lamun 1 juta berarti 10% atau kersa persen baik kersa persen 1 juta sabulan 1% berarti seberapa menang na sabarata urang nenden duit 1 juta sabulan dibere 1% berarti tina 1% 1 juta teh 1% seberapa ngabarohong gitu nyawa sih ya jadi 10.000 sabulan lagi mun satahun berarti seberapa 120.000 eta 1 juta mun urang nenden 10 juta mun urang nenden 100 juta teteh kabita amat demandak loba jasa jelema maning ditenden bae di bank cukup ngadahar taina ge kuari ge di dieu kula nyaho jasa ye anu nenden duit di bank nu dicekelan ditenden bae duitna di bank taina doang dicokotan bae aya urang Jati aya 2 nyaho urang Cikupa aya 2 beneran kok lain lalagan nyaho jasa bae pokona mah nya boga duit di bank malah pegawai bank tadina ge tundun kunyana dicokotan we taina ya Allah kayu kakula sasalaman sok merena mah 5.000 tapi nang ngado akula nang ngado aing teh hayang dibere ku sia engke mah ngulah sia mere ka aing mah teu hayang teu kudu dibere ku sia aing mah duit kos kitu mah teu hayang jejenis najis engke mah disoekeun di hareupeunana aing mah beneran lain lalagaan lamun disoekeun ulah kasinggung sia nya ulah mere geus ka aing mah kos kitu mah ulah cak aing ulah awas ya ta urang Cikupa ulah ta duaan ta urang Jati ulah beneran aing mah lalagaan leuy seuri sia goblok beureun Bismillahirrahmanirrahim para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah alhamdulillah orang bersyukur ka Gusti Allah setelah orang libur panjang 1,5 bulan teu karasa perasaan urang lantaran dibere dahar ngeunah nginung ngeunah sare hingga teu karasa waktu 1,5 bulan tapi di jero 1,5 bulan teh loba babaturan urang nu biasa babarengan jeung urang di majelis ieu ternyata nyana ninggalkeun urang nu muriang heula nu teu muriang heula jadi pasti urang ge bakal kos manehna urang masih keneh dibere sesa umur ku Gusti Allah jang nambahan ibadah jang nambahan beramal supaya leuwih loba leuwih bagus leuwih laluasa ku Allah dibere modal umur jeung sehat urang gunakeun umur urang sehat urang pakai ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala urang ibadah puasa sabulan alhamdulillah nu puasana beda nu puasana bareng lebaran nama bareng eueuh nu salah abeh ge bener sesuai jeung kayakinanana ulah silih omongkeun ulah silih hasudan sebab ibadahna sarua ka Allah Subhanahu wa ta'ala nu penting lempeng jeung ikhlas ulah aya unsur-unsur aing mah deuk puasa nanti poe Rebo bae moal akur jeung Cilongok sebab aing mah tilok ngaji ka Cilongok jeung deui aing mah mun puasa poe Salasa teh akur jeung pamarentah besi engke teu dibere kucuran dana
teu bagus kos gitu teu bagus. Ulah ka Allah ulah dikuat kaitkeun jeung kucuran-kucuran. Aing mah puasana moal akur jeung Cilong mah makena teh mah kuno. Aing mah deuk makena teh modern, make perhitungan buatan Amerika, buatan Inggris. Pokona aing mah deuk modern sebab pemerintah ge kadinya kayak aing bisa diturunkeun jabatan aing ku pemerintah mun teu nurutan kadinya puasana kosong. Ka Allah eta si kiaina di Golkar mah tilok nuduhkeun ka Allah boloon. Ka Allah keun nu puasa Salasa nu puasa Rebo ka Allah nu nitahna Allah make aturan Allah ulah make patula patali jeung jabatan. Aing mah pancamat lamun puasa takur jeung pamarentah aing ge waduh dicarekan ku camat kajen ku Allah mah dicarekan ge ka aing ku bupati dicarekan eta nu jadi masalah sieunan keneh ka bupati dibandingkeun jeung ka Allah camat tolol. Ulah segitu teh ibadah maka Allah lempengkeun eta si kiaina di pamarentah mah tilok ngalempeng-lempeng Allah buleutkeun Allah nyana keur di hari penjelema mah Allah di kantor Allah sial jasa ka Allah keun nu puasa Salasa kayakinanna aya perhitungan jeung ru'yat Salasa Allah nu puasa Rebo Allah ulah dipatulapat belajar maksudna belajar urang ngaji teh ya teu rek nanaon rek manggihan Allah melalui syariat melalui fikih mun teu dilempeng-lempeng datang ka paeh bengkok bae akhirna nu puasa Rebo teu rek sasalaman jeung nu puasa Salasa saha nu nitah ji sia deuk puasa naon Salasa aing mah Rebo pan kunaon tuh aing boga kayakinana Rebo ru'yatna Rebo sia aing mah ru'yatna jasa Salasa geus atuh tarawehna deuk malam ieu di mana deuk di masjid kunci wae masjid kudu belajar ngaji deui tah kos kitu teh ka Allah emang kunaon kitu meunang masjid aing mah lantaran pan masjid aing mah dikuasai ku pemerintah jadi lamun aya nu puasa Salasa teh akur ke pemerintah nyarekan aiku Allah dicarekan tante sabodo Allah mah teu kadeuleu ieu cilaka ka Allah mantap pemerintah ge nu geus ka Allah mah loba nu puasana teu nurutan pemerintah nu bebeja ka kula jelema-jelema laluhur nu geledhe teu nuturkeun aturan pemerintah kula dek nuturkeun kiai bae saking sebab ieu mah ibadahna ka Allah ai si itu nu aya balokan nurutan kiai ai si eta nu kamari diangkat jadi nurutan ya kuat lah lempeng belajar lempeng orang ibadah menuju Allah subhanahu geus ulah sinis belajar lempeng tanya ke orang siapa nah Rebo bagus mamang kalau masak gas goreng telah lempeng belajar lempeng doang teh kiai yang geus kolot udeng-udengna gede sorbanna ge ngambai tapi can bisa lempeng rugi amat nu Salasa nu Rebo ka Allah ulah datang ka salah ulah sinis ulah hasud iya tuh nundek ngaganjar nage Allah lain camat lain bupati kiai cenah teh sieun dipanggil ku bupati aing ngarep panggil ku bupati nanya ngadu dalil lain jeung bupati siling sia aing duaan jeung bupati ditanya ku aing mah moal nyaritakeun lebaran jeung puasa dek nyaritakeun kalimah be ngaji teh nya
ente atuh kejedog sia di dinya emang kumaha gitu ulah sebab orang ibadah naga lain ka makhluk tapi ka Allah nu di lembur aya masalah keneh urusan lebaran urusan puasa lempeng ke hampura aing aduh kamari ngalarang taraweh ka sia aduh ku aing dikunci kos masjid aing we nya eta insyaallah ulah gitu you know Allah ibadah ka Allah masjid naga masjid Allah tuh bebas ulah datang ka kos teh trik intrik kos gitu can ikhlas can lempeng giliran bae nyana dipoto minta didukung yang bang aing mau ngadukung ka sia kunaon aing kamari ke tarawih di mere ku sia dia jadi dibawa ke tarawih mal bener ya bohal nang 2 poe aya jalan dapur mere kadin ye naon ye dukungkeun we mal letik rada gede mere deui sami dukungkeun mudah-mudahan aya lu bener teu ceureuh gawe masyaallah isi kunaon jadi karari ya Allah lempengkeun ka Allah tempat pendidikan SD SMP teu meunang pakai ajang politik teu meunang sebab tama sarana pendidikan mun dipake ajang politik cilaka ulah aya gambar-gambar politik di hareupan pendidikan ulah bersihkeun aya di pondok pesantren aya berkibar bendera aya fotoan foto nyana di bego jasa kiai de kawana lain ngajakan ka Allah ngajakan ka caringin geus bongkar bersemi kembali ku hari aduh lempengkeun maksudna ka Allah urang babarengan belajar lempeng ka Allah urang puasana ka Allah lebaranana ka Allah salatna ka Allah janunitahna ge Allah mentak urang ngaji teh hayang lempeng bisa menuju Allah belajar lalauna tungtun ku kiaina pra kiaina eureun nu ditungtun mah langsung ka Allah ai kiaina mengkol ka pendopo bener pun ya ulah pugal pengkol lempeng ka Allah masyaallah karim hese jasa di ka Allah hawa nafsu jadi sekali deui urang hahampuraan ulah aya naon-naon mentak neuleukeun kiai nu sinis kula sedih aya kiai nu puasana teu akur jeung kula aju kapanggih ngabali innalillahi wa inna ilaihi raji'un telah pulang ke rahmatullah nanaonan jaigwan teu kual-kual cak teh jaigwan hitung ge menang hasil hitungan menurut agama syariat aju puasana teh ku Allah bendun teu kan puasa teh akur jante boro-boro nu teu ngaji ka dieu nu ngaji ka dieu ge teu bendun sebab deuk naon ngabenduan atuh jadi jalan ge loba nu ngararoko teu bendu urang malah mamun aya nu sepi mah milu urang yang ngarokok geus lemah jasa Gusti Allah belajar ti kuari sebab maot loba nu ngadadak belajar ngalempengkeun hate beja wudu mah geus barisa gerakan-gerakan salat mah geus bararisa tinggal urang ngutak-ngutik hate supaya lempeng ka Allah Subhanahu wa ta'ala ulah aya unsur-unsur inggis jasa urang sebab ikhlas teh ulah aya iwad teh liliron ulah aya kahayang dibayar ulah hayang dibayar ikhlas ngaranna
kurang digawe di bos di imah hiji jelema nu sugih aing mandek lillahi ta'ala bae teu hayang dibayar eta bagus. Adapun nya mere duit sabodo ngan moal aya jelemana wah ieu ngomong we heula ieu mah keur ngomong we heula carita ikhlas teh geus kitu tah kula mah di dieu deuk sagawe-gawe bae Pak Haji gawean tuh lah ulama aya jukut aya ambrang aya nu bebersihkeun sagawe-gawe bae bisa nu kukul rusak naon di nindah dade asa bodoh atuh geus teu pasini gujah gaji teu pasini saya jadi mah digawe pas dohor teh dibere dahar ka warung sorangan make duit sorangan terus tas dohor gawe deui sasapu dan lain sebagainya seminggu teh digaji geus masalah lillahi ta'ala datang mobilnya kotor kumbah kena bersih sabulan teh dibere gaji teh geus lillahi ta'ala ieu mas menang 3 bulan kagarak dipanggil saya digawe di sabaraha bulan wallahu alam pugus ya ente kula ente ngitung-ngitung poe pokona kula mah ende ngakhidmat bae ka bapa oh tatu ku aing tadi bari jangan ala kadar dahar tah ngum tah tah mah geus teu hayang ge teu hayang tapi dibere alhamdulillahirabbil tah eta ikhlas tah kos kitu tangan coba sa pasar Kemis malah Satanggerang siap hari digawe di mana di Cinglu saya sebarang gaji aing teh mikir-mikir gaji ikhlas mal aya jasa tadi Cinglu mau mal aya di Egdol mal aya moal eta mah geus pasinina iwad teh ikhlas teu masalah ieu mah keur carita ikhlas teu masalah ngan keur carita ikhlas tapi lamun di kiai mah loba kiai mah aya lain loba aya Waalaikumsalam naon sia santren meunang meureunnan saminggu aju ka dapur gua gawe pas ini gaji henteu nya na ge milu dahar di kiai sarua ngan tetep bae ikhlas maksudna loba tah nu kos kitu teu hayang dibere teu hayang malah manyana hayang mere mun boga mah nyaosa sapu teh ngepel teh pager rusak teh naon segala rupa ngahidmat ikhlas lillahi ta'ala loba tah di pondok pesantren kok situ loba tapi di bos di pabrik di pemerintah sia gua digawe di mana di Pemda bagian non anu gajina sebenarnya untuk mikir gaji karena Allah ngaladen ka negara ieu mah ngabakti ke diri tempat digaji bae alhamdulillah teu digaji bae aing demo teu ikhlas teh tah kitu ngaran ikhlas tah ieu carita ikhlas bagian dunia ka Allah siap puasa ka mah puasa tuh aing mah wow luar biasa hayang naon tuh hayang ganjaran teu ikhlas eta teu ikhlas tah cak saha cak wali hari cak urang mah ikhlas bae sarua jeung digawe di bos pas ini gaji ai bos da daek mah ngagaji eueuh masalah pan ieu ge sarua hayang digawe ka Allah tapi hayang ganjaran ikhlas teh kelas 3 ikhlas kelas 3 untuk nomor 1 oh eta salat hayang dasin ka neraka aing mah hayang ka surga berarti kan hayang ganjaran eta nu kos kitu kelasna kelas nihil nama kos kitu lah ibadah sanggeran enggugan gitu mah moal jadi solihin aja ai lain diganti mah ngaranna nyana jadi haji solihin kudu kumaha tuh salat sia salat ka Allah hayang naon teu hayang naon aing mah wah meureun sia hayang ka surga teu hayang surga nu Allah neuk nu dihayang-hayangan meureun sia makan neraka iya tuh sabodo urusan neraka mah urusan Allah aing mah deuk ibadah we ka Allah salat titah ku Allah lah sia meureun embung ka neraka ieu andai kata aing dibebeskeun ka neraka atuh ku Allah bae ngan aing mah ibadah salat geus kitu ngaladen ka Allah teu hayang surga teu embung ka neraka
adapun ke di surga dikasurgakeun sabaraha Allah acara dikanarakeun kumaha Allah ya aing nu Allah ieu tadi ge aju kuari aya nang Allah aju di tita salat aing mah nuturkeun parentah teu hayang surga teu hayang neraka aing mah ngalaksanakeun parentah Allah titik teangan di lemah nu kos kitu teh teangan coba teh ieu urang ngaji teh supaya datang ka dinya tah ditungtun supaya ulah hayang ganjaran-ganjaran aja aing ngomong mah heueuh cenah salat hayang ganjaran tuyang aing ngadoa sama Allah mainna nasalukal jannata ayata cenah siap mung surga ayata heueuh nya tah mantak beda doana ge engke doana nu geus embung ka surga mah geus teu embung ka neraka geus embung ngadoa kos kitu embung nya mah geus ulah ya Allah mainna nasalukal jannata wa ma qarraba ilayya min qaulin mau malah doa kos kitu moal doana doa papasrahan bae ka Allah nu kos itu cilok dipake ku nya ieu lamun ngadenge doa kos gitu tah Allahumma inna nasalu misalna kos gitu nya keur amin Allahumma inna nasalukal jannata peureum nya mah teu aing mah mau kerasa mah tinggal kos gitu baik mah teu hayang surga aing mah hayang ge ka Allah. Nah, lamun bangsa pangampura kakara doa salamet lementak lolobana salamet baik menuju atawa ngadoa eta mah tabaruk sebab eta doa ti Kangjeng Nabi sok dipake ku Kangjeng Nabi nuturkeun Kangjeng Nabi padahal teu hayang ka surga mah padahal teu hayang ka surga ngan nuturkeun Kangjeng Nabi tabaruk teh ngaranna bil barokah ku doa eta sebab doa eta nu pernah dibaca ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ieu ngaji teh ya nek dilempengkeun supaya datang kadinya boro-boro kadinya pugu rebo jeung salasa ge pas ini boro-boro dek lempeng kadinya bentak iya tuh biasa bae sih terus ulah jadi masalah nah engke deui ulah jadi masalah ka Allah ibadah mantap lantaran pada boga patokan jeung boga kitab mun geus teu akur jeung syariat katarak tegor teu akur jeung syariat belajar lempeng abeh urang meunang ridho Allah subhanahu wa ta'ala hese nya ngalempengkeun teh anu mentak urang moal bisa mun urang sorangan geus urang ngaji urang alhamdulillah ku Allah digerakkeun ngaji lain nang urang ieu kos nang urang leumpang ti imah ka dieu lain hakikat nama ieu teh nang Allah okos sakumaha peuting jeung beurang peuting datang apa nang hayang-hayang urang jante beak peuting jol beurang apa nang hayang urang jante urang peuting ditarik hayang geura beurang moal bisa urang geur beurang ieu kuari hayang geura peuting moal bisa aya waktuna engke jamna peuting datang jam sekian beurang datang jam sekian geus ti peuting hayang geura beurang moal bisa geus keur beurang urang hayang geura peuting moal bisa Allah ngabogaan aturan da terapkeun ka diri urang teh kuari keur sehat engke sewaktu-waktu jarumna digeringkeun tah engke sehat deui ke gering deui atawa paeh geusang berarti nu mantap paehna aya nu keur sehat jajarum paehna keur sehat aya nu keur gering jajarumna paehna keur gering tah berputar urang keur gering ieu meronta hayang sehat moal bisa aya jarumna encan datang ka sehat urang keur sehat ngadoa ka Allah Gusti geringkeun abdi moal bisa lantaran jarumna keur jarum sehat berarti kudu kumaha tinggal sadar baik keur sehat urang pakai ibadah bersyukur ke Allah dibere gering ge leuwih tibatan sehat sebenarnya sanajan teu berjamaah ka masjid kulantaran gering jasa eta gering eta ta leuwih gede tibatan sehat ganjaranna mun nyaho mah
duh cenah teu bisa ka masjid teu kudu ka masjid jegering ganjaranna leuwih gede ti kelanana tibatan sehat mantak maning gering teh maning sehat coba ge kalau udah nilai mantak aya jelema diangkat jadi wali teh lain ku salat lain ku puasa lain ku maca Quran ku sabar gering sabar jasa gering nang Allah lah geus we ngapan ge geus teu bisa ku kumaha geus paling gawe keur inget rada deres Allah 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 ai keur muriang parah eta eueuhan teh teh sarua Allah 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 padahal teh Allah Allah aduh teh sarua jeung Allah eta Allah 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 kebal beak dosana beak tak diangkat jadi wali jadi wali mah rahasia Allah aya nu ku salat nu ku puasa aya anu ku sedekah aya anu ku tahajud anu ku salat duha aya anu ngahidmat bae ka guru ngahidmat bae ka jelema lain ka guru aya anu gering eta rahasia Allah subhanahu wa ta'ala sebab ai jadi wali mah ieu tah hate bersih tina urusan-urusan kaduniaan lempeng menuju Allah subhanahu wa ta'ala takos kitu mentak sakali deui lempengkeun ka Allah bisi urang rada bengkok keneh lempengkeun ulah aya pusuna pasini ulah aya husad hasud belajar lempeng ka Allah ibadah teh ka Allah koh kadanan urang ayeuna ngahidmat ngaladen batur teh hayang digaji mah karena Allah atuh urang ibadah ka Allah karena Allah ulah hayang nanaon atuh cenah hese jasa lalaunan nu mantak urang ngaji geus nu mantak ngaji ge lah maca kitab babari ngajelaskeun na babari cak nu bisa cak nu teu hese cak kira boro-boro maca kitab aing maca koran ge puyeng si eta mah komo kitab aing geus sok meuli koran aing mah meuli koran ge lain dibaca nu nyingsat aing resep koran koran nu nyingsat bae beung teu dibeuli tolol teh Ki Haji resepna ka nu urang kuari masih keneh nyaritakeun tentang tatu pelebah nyaritakeun tentang diat bales pati bales tentang tatu wajib urang ngajaga awak baik ka diri urang maupun ka diri batur ketika urang rusak karena diri urang bakal kena sanksi jaga di akhirat urang teu meunang ngarusak ka diri urang kena sanksi ke di akhirat komo ngarusak batur mantak aya hukumanana diat ngaranna urang ngarusak diri urang we ngarusak diri urang pamer ti Gusti Allah dirusak urang boga irung sagede kutil letik asana aing bergaul rada dah duit aya fasilitas ayalah aing operasi bae ke Jepang dimancungkeun ieu doraka meleg awas engke di akhirat cek Allah sia teh jaho aing mere teh kasia sakitu sia kunaon haju ngarobah nang aing da teu ngaganggu teu naon sapira irung kecuali swing di dieu swingna rada gede coba sia maca Fatihah alanolin waladolin ayo coba alanolin sia kunaon alanolin alif alif wah ieu budak teu beres ieu bener ieu tah eta mah kudu dioperasi bener supaya alif pan ke lamun magahan ngajina ka batur kumaha cak itu dah aneh
cak murid alif sia paling alif aing maksudnya manusia baik ulah nurutan aing tapi pan tetep bae rasalan murid banuturkeun guru atau alif mah alif ada panjana geus puyangeun ya Allah bilang alif panjana ge kitu deui bae tah kalau bahwa lodolina operasi lepegan ka dia operasi beres coba kuari alif bagus ba nah walau bol bagus atawa aya huntu nolol sajengkal atuh geus kitu bae tah mah kira-kira teu ngaganggu mah walau bol ulah dioperasi malah mun awewe teh mun awewe bebeja ka salakina ka ieu huntu nolol sajengkal kajeun aing ku resep ngemotan eta sia salakina blon biasa deh teu ngaganggu ka Fatihah teh kudu mun ngaganggu ka Fatihah kakarak ragaji cak salakina teh kudu ka dokter gigi aing bisa ngaragaji kos kitu ieu tuh di masjid loba ragaji tukang bas ambo nah iya urusan ngarusak diri bae teu meunang aya senggeh di dieu urang boga ramo normal 5 aya senggeh disebutna ka dieu ngaganggu teu teu ngaganggu ieu mah jadi dieu kumaha urang lamun dipicen doraka teu ngaganggu teu naon kecuali lamun ngaganggu picen sebabnya na boga pagawean nu pagawean eta teh lamun teu dipicen ieu bakal ngarusak sedangkan pagawean eta patalina jeung sara karak picen lamun teu ngaganggu antepkeun bae geus di dieu teh aya genep misalna ka dieu antep racuna ieu mah besi teu laku moal aya nu teu laku moal aya kudu sakitoh lakitoh tiap anu ragag aya nu mulung engke je pasti aya mun urang aya awewe bebeja resep ka kakak teu naon daek dikawin daek kakak ramona genep siap henteu teu naon bener kok cenah ieu hate leuleus amat atuh kula mah aya 7 malah masakeun sia loreng akur geus atuh cek jana teh urang kekembaran lah tuh Mas dirusak orang doraka ngarusak diri teu beunang doraka komo ngarusak batur kena sanksi jasa aya dokter kandungan kemudian aya nu hamil datang kadinya hamil normal cuma 1 juta 2 juta tapi lamun disesar 8 9 sampai 12 juta nah kuari kumanehanana dioper-oper tali ari-arinya ini ngabelit ceknya nanti apa itu ngabelit wah itu bahasa Indonesia tinggi itu ngebelit namanya ini kalau nggak disesar nggak bisa mun bener masalah tapi lamun kunyana komputer na dimainkan tinggal tunggu nah kejadian jasieun panawe mah sesar bae menang duit 12 juta tunggu ke di akhirat naon hartina duit 12 juta dibandingkeun jeung dikelemkeun di neraka jahanam mun inget kadinya normal di Indonesia eta keur carita salametna keur carita paehna naudzubillah min zalik sesar walah datang ka mautna misalna panteunya umur mah tanggung jawab di akhirat ieu ngarusak batur nu kudu normal bae eta mah alternatif ketika deuk nyalametkeun bagi jelema nu geus teu normal menurut komputer aslina wah ieu bener nyungsang asli mah nyungsang atuh komputer buatan manusia bisa diulin-ulinkeun anu huluna dihandap jadi dikaluhurkeun atuh je atuh kumaha nah iyalah lamun make permainan seperti kos kitu hanya untuk meraih dunia 8 9 10 11 12 menang di dunia mah hiji mun aya 10 sekian mun aya 20 sekian dalam jangka 1 tahun bisa sekian M nya bisa ngabangun imah mobil mewah dan lain sebagainya
deleken ke di akhirat nyana ngojai di neraka jahanam. Ya Allah ya Rabbi, di dunia sakedeng 40-50 tahun nyana boga kakayaan hasil tidinya, tapi di akhirat wallahu alam sabaraha ratus tahun kayaknya ngerebek. Ingat kadinya lempengkeun coba ge. Nah, komo kuari malamun urang nyaritakeun tentang pembunuhan. Nilai kuari mah cuman 1000 2000 tusuk kejadian komo perkelahian mah tusuk tembak di Lampung sakumaha lain mah nusapan kamari ieu ces tembak teh sakumaha orai malah masa geus ditusuk cakal sisit sak jelema geus paeh kuat ka disit. Ya Allah ya Rabbi, eta keur carita di urang kuari keur carita kamari kejadian di Irak eta onam jeung kafir. Syria eta papan muslim jeung muslim. Kuari di Mesir Misra kapan eta mah Islam. Dari orang teu nyaho eta teh latar belakangna naon jeung kumaha kok terjadilah pemberondongan parae nu nembakna militer Islam nu ditembakna muslim. Nda kumaha sakali nembak dret 500 tembakan kedua kali dret 300 masih kene encan kene tembak deh 500 geus sabaraha 1300 saketika hanya 1 minggu encan nu kamarina encan nu kaharepna muslim jeung muslim. Apakah engke di akhirat nanti minta pertanggungjawaban? Ditanggung jawab. Eta keur carita di luar. Urang mah teu nyaho motif-motifna. Kunaon kos jadi kos kitu? Teu nyaho urang mah. Sebab nyahona di TV bae urang. Puyang-puyang pindahkeun. Puyang aing dangdut. Dangdut batu puyang gairah. Dangdut. Kurang kenceng teh mah. Goyangna. Coba CD dangdut mana? Nu susuna keluar. Siap tak Ki Haji, goblok. Nya bulan puasa. Barang ditanya ku incuna, "Pah, pan nyetel kos kitu ngabuburit nyaho sia." Ki Haji tolol. Ngabuburit dan maca Quran, neulekeun susu njot-njotan. Allah karim. Presiden Mursi, presiden terpilih dumilih na rakyat bisa berhubungan kesaan teror negara takluk Israel ge ku Mursi mah sebabnya na boga harisma jeung boga wawasan anu luas. Amerika ge kumanehanana teh hampir bisa ditaklukeun. Diperkirakan bahaya ye Mursi teh. Emang Mursi kieu urang mana Cikupa. Nyaho ka Mursi acan sia. Nah, ieu icilakaeun sebabnya nama tergolong moderat. Hartina moderat teh bakal kaditu ngaleungitkeun kerajaan di Saudi Arabia, Qatar, Yordan, Saudi Arabia dan sekitarna. Nyanyian komplotan hancurkan Mursi cilaka engke bakal moal aya kerajaan sedengkeun urang jadi raja teh akan ngeunaheun kumpulan lah nyanga gitu sekian kumpulkeun duit tak biayaan militer gulingkeun sebab naon sebab nyana terpilih melalui organisasi Ikhwanul Muslimin. Organisasi Ikhwanul Muslimin teh organisasi anu keras dek menghilangkan kerajaan-kerajaan. Nu penting Islam, tidak ada kerajaan lagi. Nya nama Muslim, Islam, kuat Islamna. Ngan hayang lempeng ulah aya doktrin-doktrin anu teu akur jeung agama. Ieulah Ikhwanul Muslimin. Terpilihna Mursi teh melalui Ikhwanul Muslimin. Ieu teh geus di bunggal negara, di Yordan loba, di Qatar loba, terus Yaman loba, termasuk di Syria, termasuk di Irak, di Iran, di Turki, alhamdulillah di Indonesia ge loba. Di Indonesia emang teu loba, saacana kepala nu wali bejaan kowe. Boteng kiai tang koreksi yang berenana. Nyawa soalnya teuing bae. Tanyakeun mah ka Ki Pudol eta.
mulai kuari brodong melalui militer gulingkan ieu ikhwanul muslimin nu jadi sasaran. Nah, ieu nu jadi masalah eta nembak sekaligus 500 masih kene maju di dinya tumpukan di masjid sedih henteu urang neuleuh mait numpuk di masjid 500 coba eta hari berikutnya ngan teh diberitakeun bae ka dieu lantaran terus masih kene 300 ya Allah ya Rabb tumpukan deui di masjid nu itu ge can selesai kadua kitu kene Masya Allah karim nang saya Saudi Arabia kabeh wilayah ikhwanul muslimin cilaka ya goyang tangkep Mursi di jerona main deui Amerika terus keluar di Amerika geus kajen sama urusan politik nama tapi eta urusan tembakna muslim jeung muslim kejadian di Indonesia atuh ambalah ya mun nyaritakeun teh orde baru datang ka kuari muslim ditembak ku muslim tinggal siap-siap eta abri polisi nu nembakan jelema engke di akhirat cenah kula mah dititahku presiden atuh presiden bae ku si oyag-oyag engke di akhirat tutur-tutur ya tanggung jawab nya aing kudu kana saka ih cek presiden udah nembeuhkeun ka aing ieu mah urusan bersama-sama atuh jeung urang ka neraka berjamaah atuh lah wah ieu tah ieu kalut kuari Syria can beres Mesir can beres kuari hanya embung leungit kekuasaan jadi demi kekuasaan bunuh jelema demi kekuasaan hancurkeun demi kekuasaan habiskeun kitu bae politik mah terus datang ke Indonesia kitu bae terus sabaraha nu terbunuh kulantaran hanya untuk ngalanggengkeun kekuasaan terus datang ka kuari sekup gede nasional sekup leutik nu leutik bae atuh urusan di kecamatan di desa hanya untuk kekuasaan Masya Allah milih kepala desa bae kuat ka oyag-oyagan kepala desa bari can bener can paruhan bener nah di oyag-oyag dada ribut silih bunuh Masya Allah kula masuk seuri bae teh naonan budak Gusti Allah ih lain naonan cenah kiai kunaon di jerona mah naon hanya karena kieu doang ieu kepala desa politik pokoknya gitu ya kepala desa encan pilkada encan pilgub wah wari kerame jasa ya di mana di kota Tangerang kiai jeung kiai silih ejek silih omongkeun silih fitnah teu sadar tah kiai lu biasa maca sapinah kuari macaan arif bacaan syukur syukur mah mending iming we sumiing kena jadi presiden habak lah sakalian kena sareuri bae jelema nangtung seuri diuk seuri nonggeng seuri ming we tah kipu doli ge kami ingin aduh Gusti alisi negara dekat rumah Masya Allah kali is itu betul jadi masalah is silih ejekna silih hinana bermasalah di akhirat ke tah nu ngabunuh bermasalah teu beunang ieu keur carita tatu nih lantaran ieu mah geus teu berjalan di negeri Indonesia mah sanksi model kos kieu teh jadi lamun urang nyaritakeun hukum di Indonesia aya apa eueuh sih hese nebakna dicaritakeun aya jaluk kudu dihukum henteu dicaritakeun eueuh ja itu boga masalah leutik hukumanna gede amat aya eueuh sih hukum urang ngobrol ge jeung hakim puyangeun hakim urang ngobrol ge jeung jaksa puyangeun jaksa ge nu lempeng mah ngobrol urang jeung polisi ge gideg bae sesungguhnya tidak harus begitu kiai nanti tapi ini tugas guys acak-acakan di Indonesia matak di tengah-tengah hiruk pikuk acak-acakan yu urang ulah milu acak-acakan lempengkeun diri urang jiwa urang ka Allah ketika urang aya ambisi hendak milih seseorang deuleu ku urang ieu boga tujuan ketika aya gontok-gontokan tarik mundur urang teu kudu gontok-gontokan dia can puguh komo lamun dikukula dicaritakeun tentang presiden tentang politik di Indonesia eueuh setik-etik acan mengarah kana agama wah mamanya
Cukan seetik bawa. Eueuh. Eueuh teh lain lalagaan, baik dijamin ku cak ulah eueuh. Mana atuh coba ayo? Maca coba kaluhur mah teh kiai jeung kiai ribut. Naon ieu urusanana? Urang melalui pengajian, urang sadarkeun diri, urang mandek menuju Allah Subhanahu wa taala. Lempengkeun ulah aya kus kitu kos kituan. Gusti Allah Maha Uninga karena pagawean nuku anjeun dilahirkeun jeung nuku anjeun disumput-sumput ke kanyahoan babalesna payu jazikum bih Allah bakal ngabales nu bagus dibales surga nu goreng dibales neraka kitulah janji Gusti Allah Subhanahu wa taala tinggal hati-hati urang dituluikeun kul bejakeun ku anjeun Muhammad la yastabil khabith wa thayyib ta'akur khabith jeung thayyib naon khabith ditafsiran al haram naon thayyib ditafsiran al halal majaz berarti subihal haram bil khabith bijami'in nufur atawa bijamil gitu bijamin nufur fikulin sarupakeun haram kana khabis masalah mereget najis lain haram disarupakeun kana khabis tina pada ijid embung kegeuleuh kemudian naik thayyib teh halal teh disarupakeun kana thayyib subhal halal bil thayyib bijamil halal wa fikulin kitu ceuk ahli bayan dukiral musyabah bawa wajibal musyabah la sabil isyarat tasatah kitulah jadi bahasana luar biasa Gusti Allah nyampaikeun cukup dengan dua bahasa khabis jeung thayyib tapi ternyata ambalaya di kehidupan gue. Teakur khabis jeung thayyib, najis jeung suci teakur, haram jeung halal teakur, bagus jeung goreng teakur. Bagus jurusan sorga, goreng jurusan neraka. Thayyib jurusan sorga, khabis jurusan neraka. Lamun kamari kurang geus dijelaskeun aya khabis jismani aya khabis ruhani. Khabis jismani mah khabis anu kadeuleu ku mata. Haram kadeuleu ku mata minuman teh bangsa najis. Tapi ieu ya khabis ruhani. Kadeuleu ku mata ieu kadeleuna ngan saukur ku mata batin doa. Geus lamun urang deuleu ku mata batin, panggoreng-gorengna khabis ruhani bodoh. Lantaran ku bodoh ambalaya jelema. Ku bodoh mah jelema teh bakalna hayang seuri ku bodoh mah. Jelema balik munggah haji bodoh tapi ke Mekahna. Bodoh ke Mekahna. Dedang ka dieu teh mulai ka lembur ka masjid nu nanya mang ka masjid teu nembalan mang deuk ka masjid teu nembalan di jero hatena goblok si aing mahal-mahal ke Mekah disebut mamang bae haji ke aduh cek nu nanya teh ku bayu teh tore kapan naon barang tas di Mekah teh mang haji ke masjid, oh kudu haji, sia kain mahal ke Mekah, disebut haji, bodoh bakos gitu dah, beres, menang setengah bulan, nyana nonton main bola, Pak Haji, dek mau ke lapangan, cicing, Pak Haji,
ka lapangan cicing bae goblok sia ka lapangan haji-haji mamang gitu. Bareng, Mang, dek ka lapangan. Heeh, jakna. Lah di bawah hajina atuh. Tuh, jadi kos kitu nu bodoh mah tah. Ai waktu ngariung ka masjid ngaji hayang haji. Woi, manis sumingra. Bangsa ai kos kitu mah Pak. Tah lamun keur ngabonceng si Mbak ulah sebut haji. Ulah moal nembalan nya. Ji, Mbak di mana eta? Moal nembalan gajeun kitu. Moal nembalan. Leh, aing mah lain haji keur kieu mah. Jadi aya musim-musimna. Usim eta bodoh, eta hese jelema bodoh mah kos kiai bodoh aya usim-musimna tuh. Usim atut gatut. Kiai bodoh tuh anu kos kitu ngaran. Hobis di jero hatena teh hobis deleukeun. Hobis ruhani mah leuwih bahaya tibatan hobis jasmani. Mun kamari urang nyaritakeun awak urang katempelan ku najis bisa dikumbah beres, baju urang katempelan ku tai kumbah beres, baju urang katempelan ku bangsa minuman kumbah beres, tapi hobis ruhani mantak di dieuna diteruskeun ge. La yastawil khabis wa thayyib walau a'jabaka kasratul khabis. Khususna ka Kangjeng Nabi Muhammad sampaikeun teu akur kitu khabis jeung thayyib teh. Walau a'jabaka sanajan ngaherankeun ngahebatkeun ngagetkeun ngabitakeun ka anjeun khususna Muhammad umumna ka umatna kasratul khabis lobana khabis. Hartina kauntungan hobis nu bakal kadele ku hobis bakal kadele ku ruhani kadele ku jisim loba jasa kauntunganana padahal cek ruhani mah eta teh ngabahayakeun kos kredit urang kos deposito kuari eta nenden duit di bank boga urang lamun 1 juta berarti 10% atau keur 1% bae Gersa persen 1 juta sabulan 1% berarti sabarata menangna sabarata orang nenden duit 1 juta sabulan dibere 1% berarti tina 1% 1 juta teh 1% sabarata ngabarohong gitu nyaho sia jadi 10.000 sabulan lagi mun satahun berarti sabarata 120.000 eta 1 juta mun urang nenden 10 juta mun urang nenden 100 juta teteh kabita amat dumandak loba jasa jelema maning ditenden bae di bank cukup ngadahar taina ge guari ge di dieu kula nyaho jasa ye anu nenden duit di bank nu diceklan ditenden bae duitna di bank taina doang dicokotan bae aya urang Jati aya 2 nyaho urang Cikupa aya 2 beneran kok lain lalagan nyaho jasa bae pokona mah nyana boga duit di bank malah pegawai bank tadi nage tundun kunyana dicokotan we taina ya Allah kayu kakula sasalaman sok merena mah 5.000 tapi nang ngado akula nang ngado aing teh hayang dibere ku sia engke mah ngulah sia mere ka aing mah teu hayang teu kudu dibere ku sia aing mah duit kos kitu mah teu hayang jejedis najis engke mah disoekeun di hareupeunana aing mah beneran lain lalagaan lamun disoekeun ulah kasinggung sia nya ulah mere geus ka aing mah kos kitu mah ulah cak aing ulah awas ya ta urang Cikupa ulah ta duaan ta urang Jati ulah beneran aing lalaian lain seuri sia goblok meureun aing nyaho jasa ngan aing izin bae kanyana ngahargaan ulah mere ge teu gede 5.000 aing mah teu hayang lain lalagaan ulah mere sia ngaji bae geus di dieu ngaji baik geus teh dipake geus sabodo sia geus ngaji aya sorban mah gede teh jelema puisan saeutik emang aing teh nyaho jasa masyaallah nyaho jasa di Tangerang aya wajar apa bener bae emang bener aing ngembung jasa heran hate teh embung teh lain lalagan ndek naon deui itu ndek naon deui ieu ndek naon deui mah kieu atuh sia nya bak ka imah aing kue loba di main ayo ndek naon deui sia ayo kendaraan aing boga lo jore-jore ge
duit atuh loba ieu sarua bae ngan dileungeun batur bae heulanan teu kudu aing ulah aja loba nu kos kada itu ulah mereka hiji nu boga hutang ulah mereka aing nomor gaduh nu nyimpen duit di bank haram tekadkeun ku aing haram los jang sia bae jang anak incu sia los ka ditu sakalian ngerebek sia sakeluarga ka ditu beneran sia lain seserian goblok ajar lalagan aing bajar teh nyahoeun nyaho jas aya awewe deui ngajuatan umroh jeung keluargana urang maning teuneun bae di bang urang cokotan taina bae cek nyana kembangna cek nyana bungana cukup ieu cek anakna teh mama sok ngaji ka Cirongo keuman teu meunang lah tuh kieu teh nyahoeun ieu aing nyaho tak kuari teh nyanana aya kuari aing nyaho tah beusi pajar teh nyaho tak ku sia tah awas tah aing beusi pajar teh nyaho jasa tah aing sabar ieu teh menang gusurana leutik ngan 265 juta pancen kiai nyaho pokona nyaho bae aing mah musyawarah jalan jeung keluarga geus kuari diteundeun lah cenah kieu mah teu nyahoeun ieu ulah loba omong kuari tah kadenge ku ceulisi aing nyaho tah tayang aing mah ka duit kos tayang sama sekali ka aing diberean duit kitu anak aing bahaya kitu bisa salat naon bong aing mah pokona mah teu hayang we engke sia paeh rasakeun ku sia ya Allah habis ji cenah ieu bungah jasa bagus jasa urang teu kudu gawe diteundeun di bank duitna ngocor walau ajabaka kasratul khabis sanajan ngabitakeun lobana khabis cek mata zohir mah untungna gede tapi cek mata batin mah sia moal boga saada bahaya sia paeh dibeuleum sia dipanggang deuleu ku sia tukang sate ngerecek teh sate tah awak sia teh bakal disate kos kitu deuleu sia ka tukang sate meuli emang aing mah cicingna ge di tukang sate cek dina ngajina ge bari ngaji bari deuleu ku sia tah sate ulah dibeli di dahar bayangkan diri sia be eta sate dibulak-balik ngerecek amat seungit ka ambeuna berduit sate izin lain kitu tolol awak sia aing di akhirat meureun ngadahal bunga bank bae aju kreditan meureun aing bakal dipanggang ngerecek model kos kitu rasakeun memeh engke beuleum heula curug sia tah kana seuneu beuleum curug lah cenah Ki Uci mah kos kitu aja dari kiai aing di lembur aing yang ngridit bareng sia jeung kiai ka ditu satiiran satiir sia jeung kiai eta lah jajan cek nyana ge boga dalil leg-leg dalil kunyana bikeun ka sia leg-legan dalil Masya Allah ku bangkawarah ting teh si otak kiai tolol jasa kalau ke sia aing mah lain ka kiai bareng jeung kiaina ya Allah ieu tah la yastawil khabis wa thayyib walau a'jabaka kasatul khabis ngeunah mah urang meuli motor DP nangan 500.000 aju sabulanna sabaraha dah ngomong atuh sia tergantung meureun kumaha panjang jeung pendekna bae anu 300 anu 500 nya tuh kan eta teh ngeunaheun jasa 500 karituna 300 anu 500 eta kabita jasa aju karituna boga motor cek zahir mah walau a'jabaka kasatul khabis sanajan ngabitakeun ka anjeun lobana khabis tapi cek ruhani bahaya gede jas wayahna bersihan naudzubillah min zalik atuh umur mun urang minggu hareup maot misalnya dipanjangkeun baheula minggu hareup atau bulan hareup ieu hutang kredit dan lain jihad hutang na jihad haram mu deposito teh dan lain sebagainya masyaallah nu mantak cek di dieu ge fattakullah sing sieun maneh ka Allah rempan kade tinggalkan hobis ya ulil albab nu barogah hate nu sampurna tapi bahasana ge ya ulil albab bagi jelema nu ninggalkeun kredit bagi jelema nu ninggalkeun bunga bank bagi jelema nu ninggalkeun haram-haram ieu adalah jelema ulil albab ngabogaan otak anu sampurna
lamun jelema ngridit walaupun kiai berarti teu boga otak anu sampurna bahasana ge ya ulil albab masyaallah lamun aya jelema ngridit teu boga otak teh cak Allah sanajan pinter di bidang ekonomi teu boga otak sanajan nyare boga bintang tinggal bintang leg-leg ku sia bintang teu boga otak lain cak urang lain cak manusia cak Allah sia otak teh digunakeun ka aing teu boga otak sia lain ulil albab tah manukos kitu ulil albab mah ijid cakumaha ijidna kana najis urang neuleuh najis teh hayang neuleuh tai teh hayang eta teh watak anu sampurna lamun aya jelema hareupan ku najis embungeun sampurna watakna berarti nah ketika berhadapan jeung khabis ruhani embungeun ulil albab sampurna eta teh kunaon aya kana najis mah nyana merengket giliran kana najis anu kos karan itu bagian rohani teu aya merengket teu boga albab teh nu kos kitu ngaran jelema bodoh bae cak Allah bodoh tah ieu ku ari mah urang mah ulah sa Indonesia heulanan komo sadunia mah Satangerang bae heulanan Satangerang ya ulah loba teuing sapasar kemis bae asana jelema lobaan nu lain ulil albab dibandingkeun ulil albab bisa kahitung ku jari ku ari jelema anu teu boga TV bisa kahitung ku jari jelema nu teu boga HP atau kajen boga mah nu ngagunakeunana bener bae bisa dihitung ku jari ku ari jelema nu teu ngeridit bapana ngeridit pamajikanna ngeridit anakna ngeridit kabeh mana albabna ulah Satangerang sapasar kemis ulah sapasar kemis lah sadesa pasar kemis bae ai cilongok mah teu pasar kemis belanan. Masyaallah. Manda kadena ge la'allakum tuflihun manawa harapan anjeun bahagia lantaran anjeun jadi ulil albab bisa sieun ka Gusti Allah dengan cara ninggalkeun khabith. Kitulah lamun thayyib mah ieu secara jismani nu bagus-bagus nu halal-halal secara ruhani taat ka Gusti Allah ma'rifatullah wa rasulih eta adalah thayyib lamun jelema geus mengenal Allah bakal beda rarasaanana bakal beda dedeleuanana bakal beda segala rupana hirup teh nikmat jasa keur lempang asa jeung Allah keur diuk asa jeung Allah asa dibimbing bae ku Gusti Allah lempang sia diuk sia salat sia asa dibimbing ku Allah berangkat imah ngaji sia diuk sia dijuru nundutan sia dibimbing ku syaitonir rajim teh mah di jero hati urang teh aya dua wakil cek Imam Ghazali teh mah dina Minhajul Abidin aya dua hiji malaikat hiji setan dua di hati urang teh numpakan hati urang teh dua hiji malaikat nomor kedua setan kapoe minggu teh subuh cek malaikat teh cek malaikat ngaji ka Cilongok ngaji cek setan ulah cek malaikat ngaji urang menang setan hore hidup nomor 1 nomor 2 menang aing cek malaikat geus ngaji eleh teh setan eleh eta teh eleh datang ka dieu ka ngajina teh cicingna ulah di majelis ulah di majelis cek malaikat di majelis bae aman ulah hese ngarokok hese di majelis mah ulah lah mending di luar bae berantem tah ajakan antara malaikat jeung setan jana diukna di luar menang aing cek setan cek malaikat geus kajen tapi ku aing diamankeun cenah di luar ge tetep bae cek aya we tukang kopi ka dia cek setan tuh aing nu menang dia ya teu bisa tapak keur ngaji acan atuh keur ngaji mah tapak bae mah takunaon dia moal kebel kadanan tapak di luhur gunung mah keur ngaji bae heula tapak moal dahar aing keur ngaji mah moal nginum aing keur ngaji moal ngerokok aing keur ngaji mah moal ngopi aing keur ngaji mah tapak sajero ngaji bae geus teu mampu goblok meureun atuh komo tapak ka luhur gunung teu kumaha jadi walina meureunana malah maneuleun tempatna ge di mana ya nu strategi cek cenah teh waduh strategi aju ngobrolnya nelimaan saingan jeung kiai nganya nama teu make sapeker bae di ditu asana minggu hareup moal sapeker jana eta ajakan setan ieu keur carita ajakan setan cak di luar sial singgung aing
ikut cerita ajakan setan ngaji mah ngaji tak gitu tapi tetap sanajan di luar kita aing mah di luar ge selendaran di jero teh semahi jadi aing mah di luar ngopi moal aing ngarokok moal cek babaturan emang pelit ieu tah mah oh beresna aduh Gusti Allah lagu taib teh ma'rifatullah taat ka Gusti Allah taib teh indallah secara ruhani lantaran makrifat ka Allah mamampan moal kadeleuna tina naon sinar ilahi nu muncar dina wajahna sinar ilahi nu muncar dina pagaweanana sinar ilahi nu muncar dina dedengeanana sinar ilahi nu muncar dina dedeleuanana bisa berbeda nyana jeung nu sejen sanajan diukna bareng lempangna bareng lantaran nyana mah aya ma'rifatullah aya thayyiban beda kuari kieu jelema nu hatena aya thayyib ruhanian jeung jelema anu eueuh thayyib ruhanian lempang bareng make samping akur make baju akur make kopiah akur kadang make sorban akur lempangna bareng di jalan jol bae aya Mbak Lampung susuna rada muka setik dadana putih mentol susuna insyaallah make calana rada ketat setik ngagitek ya Allah ya Rabbi Gusti cak anu boga thayyib ruhani mah masyaallah Gusti ngadamel hamba bagus komo Gustina kareret setik ngan Gusti teu ngameunangkeun we abdi haju neulekeun terus tungkul aya thayyib ruhanian teh lamun anu saurang deui sarua kopiahna mah jeung sorbanna malah mahal anu nya woi mantep amat ya woi urang mana itu waduh nanya deh kade woi urang mana eta atuh siapa aing mah henteu lain kitu coba urang tanya Mbak dari mana Mbak eta thayyibna eueuhan nu aya hobis lempangna bareng kopiahna akur bajuna akur sorbanna mahalan nu nyana malah lantaran nyana mah sorbanna kasmiri padahal mah kasmir mah keur dibom tapi beda aya thayyiban mah di jero hatena atuh paling sakitu doang tafakur Gusti ngadamel hambaku bagus-bagus deui teu akur jeung nu di imah Gusti di imah mah irungna kurang mancung jeung rada hideung lain teh sebenarnya mah leteng we nu sebenarnya mah tafakur tah kos kita ya thayyiban Gusti sarua bae jerona mah moal teh kitu kan balikeun we cara Sayyidina Ali da akur bae jerona mah kitu sakumaha kamari bae Abu Nawas apem nu beureum hideung akur bae je rasana mah tah nu kamari teu ngaji mah keur haol teu nyahoun nya bab apem tuh tapi lamun eueuh thayyiban di jerona terus bae teu kicep-kicep idelekeun masyaallah mah masyaallah wah aja bae ya Allah ya nomor HP-na sabaranya gara-gara eueuh thayyiban eta mah rahasia Allah ketika teh make sorban bareng make baju akur sarua akur diuk bareng jol we aya tim sukses datang kadinya mawayana baiknya kunaon gitu pilih nomor hiji berapa 20 detik teh itu 20 mah berapa aduh tawar eta Ustaz 50 guys ya masalah guys beres 50 eta teh jeung Supermi 2 eueuh thayyiban tapi cek anu saurang deui padahal mah nu saurang mah masantren teh kebel ngan 2 bulan iskeula keula 50 mah kecuali 100 tarolol kabeh tapi lamun aya thayyib ruhanian malah ente kula mah urusan milih mah kumaha kula bae demokrasi ya urusan kos kitu ke hanas dicokot tapi hanas kula ke di akhirat teh anten ayaan thayyib ruhanian jadi kadeuleu ku urang setiap langkah-langkah urang setiap langkah-langkah manusia kadeuleu aya thayyib ruhanian apa datang ka mana ma'rifatullahna datang ke mana sieun ka Allahna datang ke mana cinta ka Allahna bakal kadeuleu dina gerakna Allahna moal kadeuleu tapi sipatan nama kadeuleu ku urang tapi asma nama kadeuleu ku urang
zat Gusti Allah nama moal kadeule la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar moal kadeule zat Allah nama tapi dina af'alna Allah tajalli dina af'alna dina af'al hambana Allah tajalli dina sifat anu nganci ka hambana bakal kadeule teh sifatan Gusti Allah di hiji jelema bakal kadeule sifatan Gusti Allah di hiji jelema bakal kadeule asma Allah di hiji jelema geus urang didelekeun we kiai ge teu saleretan doang lain kiai Allah kajahoan jasa kanyahoan wani sumpah kajen kukumaha ge di mana kanyahoanna tina langkah-langkah sebab dina langkah eta aya asma jeung sifat Allah kaharti asma jeung sifat bakal kaharti zat Allah panjang geus dongeng ka ditu mah ngan saleretan lain kiai Allah lain ulama ul akhirat ieu keur carita ulama kitu kene pamarentah lain pamarentah akhirat ieu mah pamarentah bajingan ieu mah kadeuleu dina langkah-langkah sebab didinya ditajalikeun tah eta teh qaibna ruhani katempo kulantaran jelema lamun seungit resep ruhani ge lamun kanu seungit resep ngan ruhani moal bisa nebak lamun teu seungit deui ruhani nu seungit bakal bisa nebak kana ruhani nu seungit deui kitulah ruhani mah nyambung jeung ruhani deui urang bae kenalan jeung Sarwiti di Cikupa sanggeus da kenalan rada dikenyat digan saeutik mantap datang ka ibah kieu eta teh naon ruhani nyambung orang Sarwiti lagi keur ruhani Sarwiti jeung kieu keur nyambung teh keur masalah khobisan tah mah tapi kan nyambung nu thayyib ge sarua bae ieu ahli Allah bakal nyambung bae sebab ka ambe ruhani ieu ngambe ka ruhani nu itu manteke skalana deket jeung jauhna bakal ngambe bae ruhani ahli Allah jeung ahli Allah deui nyambung bae la ya'riful wali illal wali nah ieu mah keur carita fattaqullah kudu sarieun maraneh kabeh ka Allah tinggalkeun atuh hobis teh latar belakang ninggalkeun hobis teh kudu sieun ka Allah ulah sieun ka manusia ya jelema teu maling tapi sieun ka polisi eta mah lain fattaqullah lain ulil albab blod tah mah dideulean bae gunyana jeung gua batur apa tadi cokot polisi ulah bakal ke polisi eueuh cokot eta pepantaran tama lain sieun ka Allah mantap cak deui ge fattaqullah fi tarkihi sieun ka Allah dina ninggalkeun ulah sieun ka manusia aya kiai disogok moal aing mah tuh aya aing mah kulantaran aya masyarakat da didinya lain ka Allah berarti masyarakat da ge bae cicing itu ulah mau malu sari sogok-sogok itu ceknya nanti lantaran aya masyarakat mergitu masyarakat na indit abdi mah bade pamit bae mangga tuh mana tadi sogokan gede tah lain fattaqullah mantak ka Allah mah deuk berang deuk peuting deuk aya jelema deuk eueuh stabil bae Allah hiji nu dipake ka sieun jeung pake ka cinta hiji Allah mantep teu di mana teu jeung saha hiji bae Allah dibimbing ke bakal ku Gusti Allah lamun geus boga perasaan dibimbing ku Gusti Allah eueuh nu dideuleu sasaha hiji bae Allah antaran sieun ka nyana ge bakal modar ieu geus hiji Allah mantep keur ngaji mah bener ska Allah bae geus pokona balik bae ka iman aya bae tim sukses Allah leungit malah ditunda Allah tunda lah sagedengnya udah dek anu nyogok kayak dicokot deh lohnya aduh Gusti Allah jasa ya ulil albab la'allakum tuflihun dengan harapan bahagia fid dunya wal akhirah ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum ya ayyuhalladzina amanu eling-eling jelema nu ariman la tasalu anasya ulah nararanya maraneh kabeh tina berbagai perkara nu intub dalamun dilahirkeun dijelaskeun tuzar lakum karajeun kabeh eta perkara tasukum
bakal ngagorengkeun bakal ngarewaskeun bakal ngaijidkeun karanjeun kabeh lantaran dina eta perkara teh aya kamasyakatan aya kabeuratan. Ieu mah kieu Kangjeng Nabi pidato ceramah khutbah cek Kangjeng Nabi saluni sok geranaranya maraneh kabeh ka kaula. Wallah demi Allah idza sa'altum di mana arajeun naranya ka kaula dina berbagai perkara. Nah, ku kaula bakal dijawab madum tu fi maqami hadza. Akhbartukum madum tu fi maqami hadza. Kula bakal nyaritakeun ka anjeun selama kula aya di dieu. Ininya langsung aya sahabat anu nangtung jelema baduy nangtung nanya ka Kangjeng Nabi. Cek eta jelema, "Man Nabi ya Rasulullah?" "Saha Bapak abdi ya Rasul, coba lamun bener-bener Tuan Rasul." "Abuka Hudzafah, Bapak maneh Hudzafah." "Ya bener cenah teh Muhammad. Teu nyahueun ge ka Bapak aing tapi nyaho." Denu saurang nanya, "Ya Rasulullah. Rasulullah, ayeuna di mana makani tempat abdi engke di mana?" Kangjeng Nabi, neraka maneh mah." Langsung tungkul. Jadi kos karari ieu cenah nanya urang. Nu nanya deui, "Di mana tempat Bapak abdi nu geus maot?" Cek Kangjeng Nabi, "Bapak maneh di kuburna di anu, kemudian ku hari keur disiksa, engke jaga bakal ka neraka." Kideug kabeh. Mantak Sayyidina Umar langsung bae nangtung. "Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula." Lantaran ieu ditanya naon bae ngajawab, ditanya naon bae nyaeun. Karena hal-hal anu gaib bae nyaeun. Waduh lain luar biasa cek Sayyidina Umar. "Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula." Sayyidina Umar cek Kangjeng Nabi, "Ijlis ya Umar, ijlis Umar." Sayyidina Umar geus teu katahan ku cinta-cinta ka Kangjeng Nabi. Ditanya naon bae kos itu. Jawab Kangjeng Nabi. Pelebah pas Kangjeng Nabi khutbah diteruskan cek Kangjeng Nabi, "Innallaha farrada alaikumul hajja fahujju." Saenyana Gusti Allah geus mardukeun ka aranjeun kabeh mung haji. Heuh, gara marungga haji maraneh kabeh. Aya nu nangtung sahabat, "Aku lamin ya Rasulullah. Apakah tiap tahun ya Rasulullah?" Kangjeng Nabi teu jawab. "Aku lamin ya Rasulullah." Kangjeng Nabi teu jawab. Sakali deui, "Aku lamin ya Rasulullah. Apakah unggal tahun?" Cicing Kangjeng Rasul. Cek Kangjeng Rasul lamun kukula dijawab niscaya ieu munggah haji kudu unggal tahun. Andai kata unggal tahun dipardukeunana atuh moal mampu maneh komo di Indonesia mah daftar ku ari 6 tahun ka hareup karek berangkat. Daftar ku ari 7 tahun karek berangkat sedengkeun dituntut kudu unggal tahun. Bahaya. Kata Kangjeng Nabi langsung teu jawab. Turunlah ayat, "Ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema nu ariman la tasalu an asya ulah sok naranya maneh tina berbagai perkara nu lamun dilahirkeun dijelaskeun ka aranjeun kabeh bakal ngamurengkeun tas hukum ngagorengkeun ka anjeun ngabahayakeun ka anjeun lantaran jawaban-jawabanana loba nu katengenahkeun." Kuari bae ge nanya ka kiai kumaha eta teh ngeridit teh meunang apa henteu? Henteu. Ngerenyet. Sakitu ngeunah-ngeunahna ngeridit. Sakitu nikmatna. Aya deui nanya kiai kumaha urang lamun nenden duit di bank didepositokeun kurang dicokotan bae bungana haram apa halal? Haram neraka teh. Balik bae ka ieu mah. Kiai kejem amat. Padahal mah kumaha kurang hebatna kumaha kurang ngeunahna sistem kos kitu teh. Urang teh pandenden duit tajuk urang anakan pan eta teh dipake usaha ku batur teh. Naon bedana jeung mudharabah naon bedana cek jana teh jeung musyarakah kok make jeung haram sagala rupa mun dibejakeun tasuku bakalna ngelemet bae di tukang ngomongkeun kiai teu eureun kiai we dituturkeun teh mah ngaharamkeun kredit ngaharamkeun bunga bank segala ngaharamkeun kapiting segala ngaharamkeun alah ulah. Pan tadi nanya geus dijawab kos kitu kuari teh pan ieu teh keur naranya pas alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun nanya ngan nanyana berjamaah diuk ngaji berarti keur nanya ka kiai nya jelaskeun hukumna cak kiai teh haram teh kredit balik we ka imah kiai syukur kitu jasanya era naing mah
kuari teh pen di dunia kuari keur usum ngeritku ke diharam-haramkeun ku kiai. Lah teu kiai ortodok mokos kitu. Da sudah ngaji deui ka ditu. Di sanu nitahan atuh. Sanu nitahan sia-sia nu datang ka dieu aing nitahan tan teu janten aing mah. Ulas ya mah. Aing masih kene beuki kana kos kitu balos jeung Kiai Golkar bae ngajina ka ditu. Jeung Kiai Golkar, jeung bupati, jeung camat ngajina kos kitu. Sarombongan neraka teh mah. Moal kebel ieu moal. Moal tah mah. Paling gurubuk ya 50 tahun lah. 50 tahun akhirat. Cak camat teh waduh sombong amat sekali-sekali lah. Kadang lo baca camat nu ngaji kan. Pasar Kemis sok ngaji sekali-kali. Sekali-kali. Jadian bae ngana kata kol mal ngaji aing lo kege pindah sia teh ngaji ge. Aing teu berat ku sia hiji. Teu berat ku sasaha. Daek sia nuturkeun aing Quran ulah ka aing nah ka Quran teu kudu sasalaman jeung aing mah. Diuk mawa sate balik. Teu kudu jeung kiaina mah. Bikeunan ka tukang sate duitna ku sia. Geus mun hayang bener nu mantak loba ku ari camat nu ngareje nyumput embung ka nyahoan. Ai bener mah hayang ieu nya ge. Jero hatena mah nuranina mah bener hayang. Ngan embung ka nyahoan aing panaing mah camat cek cenah teh. Embung loba nu ku ari make kumis palsu aya. Emang aing teh nyaho aing. Wajar teh nyaho. Asana balik dibuka kumis palsuna ku nya. Jahat teletik nama aing kudu ngaji ka mana jagnya ieu malah asalnya hobae cenah heula kajen datang ka dinya ge asalnya hobae heulanan. Asalnya hobae saanu nyaho eta taufik teh ku Gusti Allah dipengkolkeun geus nyaho mah pake tah urusan ka ditu mah urusan Gusti Allah. Urusan Gusti Allah nu penting mah ngaji nanyakeun ngaranna. Tah sageus dibejakeun aya nu narima aya nu henteu. Nu hese ge sadar. Nu hese ge sadar hukum teh hese jasa sadar hukum hese jasa MKT teh sadar hukum. Eta keur carita demokrasi digulak nu eleh jadi menang nu menang nu bener jadi salah nu salah jadi bener. Ieu lah demokrasi.